Nyiringi saya nyerahkan kolot usaha emak bapak ku 12 orang siapa dicokokon kamana si anu 12 orang kocrok pos arisan oh emak kabur ke seberang kapal emang balik mah kerupuk liat waduh cilaka cek bapakna mamah nasi sudah menjadi bubur apa untuk dikata nasi kurang kenda isukan kue jumaahan ku bapak orang umum kena dina pang jumaahan ningang teh bapak nanti kamar sikit no ya KDKM kajengan kang ajengan punten bade ngiring cumar ya supaya ay naon ada kabar gembira oh mangga nang tumben bapak nanti nyontokeun aing jumaahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak pun tadi simkuring aganggu ketenangan wiridan bapak badume kudume ada kabar gembira. Mobil anu mariogikan hiji istri lumayan apa menten amal mau dipenten genep koma 5 geus teh dimagen 3,7 butut awak narung jangkung bukna panjang rada garingananya karena beteungna geus buncir dong kapai karompok disim kuring tanpa dipungut uang bangunan dan uang muka wassalam juk di daerah mun ku batur kadengi ku pemuda pan pamuda mah salat Jumat teh sok di tukang lain waduh baheula aing hangga si eta ditolak sugan we geus reuneuh mah ke jam 4 rek ngajak RT nanyaan ditarima langsung dikawinkeun sah kawina sah eta cenah orokna geus kaluar kudu dikawinkeun deui cuk saha lamun orokna geus kaluar kudu dikawinkeun deui berarti kawin yang pertama kawin-kawinan anak kawin-kawinan tumpakna nya tumpak-tumpakan anak tumpak-tumpakan boga anakna anak-anakan pemurungan itu sah-sah saja hitung-hitung meuli lauk kernogan endogna kahuapkeun laukna kahkan indungna katumpakan anakna kaparaban neci lamun torojona ti parawan tirana ke kersa ajengan di dieu nah budak budak alam dunia nu kitu boga indung tapi teu boga bapak capek ibu bapak hadirin kaum muslimin di abdi di Cikalong boga budak parawan teh usum diinyeumkeun Kang teh keket aing malam minggu aya pemuda make motor kena pota geus ngembul menang nyiem di tatangara gareupeun di Assalamualaikum bapana kumisna mah ber Waalaikumsalam anjang si neng aya non kitu bade namut murung juga kamana jang tapayun ting jam sabaraha jam 8 gorohan anak neng coy dina motor ka Serangsel gini kahareup rek jam 11 neng bapak mah bisi ngadat celek deui di perjalanan meurut jarum coklat 2 bungkus bapana geus ngajega mawa halu indungna masa punyere sabab budak malam jam 11 can datang barang datang kanya cek bapana teh jang ieu teh jam 11 jang janji jam 8 kumaha cek kabogona pun dan bapak lain teh terang dina masalah waktos namung di perjalanan truk nyungsep janten macet ieu we parok jarum coklat 2 bungkus kau bapak kumaha cek bapana oh atuh jang lamun kieu carana mah malam minggu hareup nginyeum di we ka dieu burung boga bapak kitu mah budak diinyeum keun tong hareukeun budak Kang pacul parang bedog pesok inyeup ku tatangga sontak